Nyieun cimol goreng, halo barudak. Seperti biasa kusabab eueuh kagiatan nya tapi ari beuteung mah da keukeuh we. Kukuruwukannya hayang ngeundeusian tea meureunnan. Lanjut ti dieu urang ngadonannya tah ieu ku urang acina geus disiapkeun teu poho ieu caina anu geus ngagolak teh dibahekeun kana acina nya. Lalaunan wae ngabahekeunana nya supaya ulah loba teuing. Lanjut diaduk-aduk lah geus langsung ayeuna mah kukokod wae oge nya mabuleud-buleudna mah. Teu nanaon lah da ieu mah laen jang jualeun ieu jeung barina oge da bersih leungeunna ge nya. Henteu kurut gagaro alias geus nangumbah oge tah sakitu geus jadi lumayan oge lah. Lanjut ti dieu dibaekeun kana minyak nya ngahaja ieu teh can panas minyakna nya. Kusabab supaya engke jadina teh alus nya rada ngembang kumaha kitu tah. Teu poho langsung diaduk-aduk nya supaya ulah tutung oge da ieu geus asak langsung diangkat nya alias dijait di kana piringkeun nya. Tah ieu hasilna anu ngagoreng bieu. Lanjut ti dieu ku urang arek dibumbuan nya supaya ngeunah. Tah ieu bumbuna bumbu asinna ieu dibumbuan nya. Selain asin jadi supaya gurih oge rasana nya. Sanggeus ditapih-tapih tah lanjut ayeuna ku urang diladaan. Nya geus sakitu heula atuh videona da ayeuna mah geus beres tinggal ngadahar, bye.